Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Garut. Tepangkan nama Abi Muhammad Raif Pandan. Iya Abi pada midangkan warta sababaraha warta anu kaji pemalingan ayam nu aya di kampung Caning Garut. Supados lebih jelas saya urang alikeun wae karencangan Abi nu di kajian nu aya di kejadian tempat kejadian. Abi Muhammad tadi. Abi pada di dia pada wawancara. Anu kapalingan ayam. Ya pada ku entos ketepang ya nu ka icalan ayamna urang taros. Wah, kapalingan ayam teh. Jadi abi teh nuju moe hayam, abi teh kelasa nuju salat lohor. Abi teh teterang hayam abi teh jol ical da kelasa nuju di poe. Pas kitu aya warga nu nginfoan ka abi. Terus cenah hayam anu nyanak cenah ka palimana ka Lebak Sari. Kumaha enak ka hayamna teh di mana enak kejadianna? Kejadianna di Ceringin. Terus pami hayamna tos kependak. Terus ieu Entos ya. Hayamna biasa teh. Tas gitu wae ti abi bikin deui karaim di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kembali deui jeung abi. Enak tos kepenak saha nu malingna sareng tos taros deui ka polisi. Ya polisina. Kumaha kejadian maling hayam tos kepenak? Atos alhamdulillah. Terus serang itu iya pemalinganana. Malingna alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus gitu tadi tunjuk polisi tas tuai penjelasan di pemalingan dia kumaha? Taya tos cekap. Terus cekap segitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dicekapkan sekian di semabi apunten bila kapatan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.